Para hadirin kaum ibu, kaum bapak anu sami-sami di mana bae ayana, sareng anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kaum ibu, kaum bapak, kaum muslimin muslimat anu di daerah Bekasi sabakasi, Bogor sabogor, Tangerang satangerang, Tanjung Priuk satanjung Priuk, Jakarta sajakarta, Karawang sakarawang, Cikampek sa Cikampek, Pamanukan sa Pamanukan, Sumedang sa Sumedang, Bandung sa Bandung, Kadipaten sa Kadipaten, Kuningan, Majalengka, sadayana we kaum muslimin muslimat anu sadayana oge dulu muslimin ikhwatun umat Islam kabeh di mana ayana eta dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sim kuring nek nyaritakeun sakabeh anak iblis ayat 13. Ieu anu sok ngagoda ka urang teh yeuh. Eta iblis anakna jumlahna teh ayat 13 ngaranna hiji-hijina mangga urang bejakeun. Anu nomor kahiji ngaranna teh Jalitun. Tah si Jalitun tukang nyangking sakabeh pasar, nyurup ka sakabeh tukang dagang. Da ieu si Jalitun anu sok ngagodaan tukang dagang teh di pasar. Sok wani ngurangan timbangan, oh sok wani manehanana sumpah eureun-eureun. Da ieu si Jalitun pagaweanana. Timbangan dikurangan morobot manehna sumpah daek medu daek burut eueuh nyumpahan eueuh naon. Teu meunang cenah daek madu teuing, daek segala macam. Da ieu pagawean si Jalitun nya. Ai kanu kaduana saha si Wasin. Kitu, ai si Wasin tukang nyuruh nganci ka jalma-jalma anu menang musibah. Digoda we tak si Wasin teh supaya aral subaha, supaya jengkel, teu pasrah kana kodar. Si Wasin teh bagianana. Ai si Hakon nomor katilu ye si iblis teh ngaranna si Hakon. Ai si Hakon anu nyangkin sakabeh inum-inuman. Anu matak jelema-jelema teh sok aya nu keneh inum arak. Jeung minuman-minuman anu sanesna teh pagawean si Hakon. Supaya eta jalma teh ulah ngadaang anu halal, supaya beuteungna ulah bersih, supaya kotor. Anu mawi ta si Hakon ngagoda bae sia teh ulah ngadaang barang nu halal leuwih hade mah anu haram kitu. Cek si Hakon sebab eueuh batur aing teh di akhirat. Dan ngetak kajian teuing teh cap botol anu halal ge arembung we leuwih hade ngakanan bir kitu. Padahal cap botol halal saja pati cap botol ge loba kitu wiseng anu diinum jeung teuing mahal jeung mabok oge teh pagawean si Hakon. Aya deui anu nomor kaopat, anu nomor kalima gitu saha ye ngaranna si Murad. Ai si Murad tukang nyangkin sakabeh perbuatanana ieu anu sok bari eta jelema teh rupa-rupa perbuatan tatabeuhan jeung dina lagu-laguna mani sok ngeunah eta lin boh dina orkes boh dina wayang boh dina sagala rupa ge pelemen eta eta anu sok nyangking teh si Murad. Dina lagu awi ngaramat ngeunah, lagu noneng nang oge ngeunah. Eta teh pagawean si Murad. Kitu, meuni nengleng ceuli urang teh bae kana lagu mah. Kitu. Eta teh si Murad we tah anu ngancik di dinya teh. Ai nomor kagenepna ngaranna si Lakus, tah anak iblis teh. Si Lakus tukang nyangking sakabeh kapara majusi. Eta mah tukang ngagoda majusi supaya bener-bener kakukuranana kateucereganana. Ai nomor katujuhna si Walhan. Si Walhan pagaweanana anu sok ngawas-waskeun dina wudu jeung adus.
asa teu puguh dina wudu jeung dina aduh sok ngawas-waskeun eta pagaweanana teh siwalhan. Ai kadalapan teh eta ngaranna si aor. Ai si aor tukang ngagoda kana naon eta si aor teh kitu kana ngaranyit lacur tah si awar eta teh tukang ngaranyit ngalacur puguh-puguh di imah aya nu halal gagarayangan manehanana karana-rana teu pagaweanana rumah trampet gitu kana bujur batur kuat kait segala eta pagaweanana tah tukang ngalacur mun ditanyung maka dinya tah kadinya ka tempat tah Pak Ahmad di Gang Ek tah Pak Ahmad tah ayo ngaku mah ada Pak Ahmad sok ngarayap tah kaulah dinya teh bener teu panaya eta mana budak nu halal kuat kait rungkas rengkas tah ieu pagaweanana ya si Ahwar ya ai nu kasalapan nyaeta si Wasnan ngaranna teh ai si Wasnan ai gawena teh nu sok safarean makeun kana ibadah nu sok ngalalorakeun kana ibadah ngajalankeun kana dosa ai kana bener makmum ai kana dosa majalingeur mun kana salat mah alasan jadi cangkeng kumaha cenah atuh da kuring salesma deh macam-macam we alasan tiris rupa-rupa dah tapi lamun jalan kana kagorengan ngadenge kitu we komo aya film rame budak tadi nama anakna ngageong bah ada duit bah mau syok lajo bah ulah sia melang aing bisa sia lajo yang budak cenah lobahan ulah melang aing kayak jeung aing tos isah waduh kabeh diangkut laju pamajikanana oge puguh salesma ngaku cager akang tadi kuringakan bodrek ai kana jalan teu bener mangadadak panyakit ya meni calalager tapi kana ngaji jeung salat macam-macam alasan saeta pagawean si Wasnan tah ai nu ka 10 si Abyad ai si Abyad anu gaweana teh anu sok ngadu-ngadu gitu anu sok ngongkoi lain di anu sok ngagoda ka para anbiya wal mursalin ngan alhamdulillah diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala ai nu ka 10 anu ka 11 si Masud anu sok mapaesanan carita bohong gitu manehanana teh nu eueuh deui gawenangan bohong bae mani hese makana bener kinta dipapaesan we ku si ieu teh si Masud tah ayeuna sakieu lamun ditanya kudu ku saha bae kieu ieu jawabna ieu kitu diatur ku manehanana teh eta teh iblis nu ngatur teu karasaan urang mah urang tah jadi istuni ngatur kana bohong anu ka-12 si Dasim anu sok maseakeun salaki jeung pamajikan tah ieu si Dasim berat pagaweanana narah ditolak eta pamajikanana ku salakina si Dasim mah tukang ngadug-ngadukeun pamajikan mah jeung salaki tah kuna ordar kuna cekcok kuna ribut tah geus lamun manehna kajaran ribut ke laporan kuring geus meunang manusia ngaributkeun malah nepi ka ditalak ceuk kapalna talak sabar siki ngan hiji goblok sia kapiran talak hiji moal teu balik deui talak 3 gitu iblis ngagodana teh anu ka 13na si Honzab anu sok naon eta teh anu sok ngawas-waskeun dina urusan salat kayaan iblis dina di dunya eta kitu anu mawi ai iblis mah kacida ngaruksakna ka urang teh
sanggeusna eta si iblis aya di dunya manehanana anak ngarasa hanteu ngeunah jeung asa kaluman asa teu betah ari kasaktianana manehna teh boga keneh si setan si iblis teh cek pikir manehna pangna aing jadi kieu gara-gara ada si iblis teh dengdem cek iblis gara-gara aing nepi ka lebah ieu teh gara-gara Adam berarti meureun ka Kanjeng Nabi Adam itu ya iblis teh kumaha ayeuna akalna isi iblis kulantaran manehna teu ngeunah nu jadi lantaran teh ayeuna mah aing geus teu kapalang cek si eta iblis hayang ngahinakeun heula ka manehna anu puas cek iblis aing hayang ngahinakeun ka Adam anu puas teu geunah aing nepi ka labah aya kieu ge kusebab ada didinya eta si iblis teh hiber ka langit katujuh barang si iblis hiber ka langit katujuh hiber deui nepi ka kaca-kacana surga barang nepi kana kaca surga ari di saluhureun kaca surga eta aya kebon surga di saluhureun kaca eta surga aya kebon surga cek pamikiran manehanana kumaha ya aing hayang asup ka surga cek manehanana kumaha ya aing hayang asup ka surga mangkaning loba anu jaraga eta teh pohara pirang-pirang malaikat anu jaga ma eta surga aduh cek iblis aing mangkaning hayang asup ka surga kumaha jeung aing ka mana jalanna mangkaning pirang-pirang anu jaga di eta malaikat di eta surga kumaha akalna hayang lolos hayang ulah kanyahoan kuno jaga harita kebenaran pala sadere aya hayam dulu ieu manehanana teh ngarupakeun simet pinter ka iblis ngarupakeun simet ku hayam diudag ka simet teh kaleper we hiber ngaliwatan anu jaga teh nyaho eta iblis atuh harita teh si iblis ngarupa simet langsung ka jero surga bari salamet manehna henteu aya naon-naon teras ka taras ka aras terus ka aras menuju Nabi Adam nyaeta si iblis terus ka aras menuju Kanjeng Nabi Adam bari curiga ka si iblis sieun kapergok sieun kanyahoan barang nepi ka caket Kanjeng Nabi Adam kabeneran nu jaraga keur eueuh atuh manehanana teh sobat bae ngahinakeun ka Kanjeng Nabi Adam tah si iblis teh asa geunah asa sugema kulantaran anu jaga meleng nya manehanana teh sobat bae atuh rek ngahinakeun ka Kanjeng Nabi Adam hidinya manehanana ngalengkahan kana luhureun patuanganana Nabi Adam bari naon ka si iblis teh bari ngareuhang ana gejrot teh bari nyebut was ya pokna cek iblis tuluy manehanana teh mabur ka dunya deui kitu pala sadere eta iblis teh ku hayang puas ngahinakeun ka Kanjeng Nabi Adam gejrot nyiduha Kelila eta si iblis teh pala sadere keras ka dunya deui kelila datang nu jararaga eta malaikat anaret katingali dina luhur patuangan Kanjeng Nabi Adam aya anu ngagunu sumuhejo bingung sadayana para malaikat atuh para malaikat
anu jaga teh kaget. Naon sababna anu mata kaget? Rumasa ya para malaikat anu jaga teh melek jabasieun menang bebendu ti Allah. Cek sawarehna kumaha urang ari geus ieu. Cek sawarehna ayeuna mah buru-buru wae keduk piceun. Yakin da eta teh hak si iblis. Aduh kitu para sadari. Nyemetak ulah meleng, urang oge lamun ngarona sagala ulah meleng. Ela eta hak si iblis. Saking manehanana hayang puas ngahinakeun ka Kanjeng Nabi Adam. Didinya eta hak dikeduk, dibante, dibabetkeun ka dunya. Tuluy eta sirahak teh jadi anjing, jadi aigek teh jadi anjing eta hak iblis jeung ngajadi bagong. Rehak si iblis teh barang dibabetkeun jadi anjing kalayan jadi bagong. Nu tak diharamkeun ku agama Islam. Barang parantos lami ya teteh si iblis teh tetep bae ngarahan bae hayang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi Adam. Saparantos Allah ngajadikeun ngagahirkeun ka Kangjeng Nabi Adam di surga. Oge parantos ngadamel Allah ka Siti Hawa. Kalayan parantos dirabikeun oge tekun di surga. Eta Kanjeng Nabi Adam teh didamel kalayan parantos dirabikeun nyaeta di surga. Kacaritakeun si iblis di dunya mikiran deui. Cek pamikiran aing asa kurang puas keneh cek eta iblis. Keunah keneh we eta si iblis asa aing kurang puas pokna. Kurang puas naon? Kurang puas ngahinakeun ka Adam. Bari hanteu senang cenah aing. Ari manehna mah di surga ngeunah-ngeunah, ai aing dikadunyakeun. Asa ku abong cek iblis. Ayeuna mah geus teu kapalang cek eta iblis aing rek ngaluarkeun reka pedaya deui, reka akal, pedaya pinter. Aing lain rek eta ngahinakeun, tapi rek nyilakakeun ayeuna mah aing ka Adam. Geus lain rek ngahinakeun deui cek iblis aing teh rek nyilakakeun. Eta si iblis ngarahanana teu kira-kira. Ai tadi mah aing karak nyiduhan ye. Ayeuna mah keun ku aing rek dicilakakeun. Adam supaya cilaka. Supaya manehanana ku Allah diusir ka dunya cara aing kieu. Di mana bae jalana pokona mah asal aing puas gitu. Dan ayeuna dirinya berhiber deui eta si iblis teh ka langit katujuh aturan sakumaha anu enggeus ngarupakeun naon manehanana teh. Ka si iblis teh narah aya bahan lolos akhirna ka surga deui hayang ka ditu deui asup akhirna nepi ka surga deui datang ka Nabi Adam. Bari ngarupakeun malaikat Jibril tak kitu iblis gagahna teh ngarupakeun malaikat Jibril. Tuluy ngomong ka Nabi Adam pokna teh Nabi Adam kaula teh Jibril datangna ka anjeun piwaran Allah kudu nyaritakeun kaayaan musuh anjeun nyaeta si iblis itu ngomongna teh.
kudu nyaritakeun kaayaan musuh anjeun nyaeta si iblis. Ayeuna si iblis teh keur adu-aduga, adu belajar lolongseran di dunyana. Ayeuna si iblis teh kaduhungeun teunggung teu kunaon, kaduhungeun teu kungsi ngadahar buah holdi kitu pokna teh. Jadi si iblis teh enak kaduhungeun teu lolongseran, kaduhung hanteu ngadahar heula buah kayu huldi nu aya di surga. Tah eta huldi teh ayana di surga. Akhirna huldi teh langgeng, ai hartina huldi teh langgeng. Lamun si iblis kungsi ngadahar buah kayu huldi tantu langgeng di surgana, mual ayah bahan diusir kadunya. Nah jan manehna disapa ku Allah oge ari di dunya teh saha anu daek. Tah kitu kahanjakalanana si iblis teh. Sedengkeun anjeun jeung Siti Hawa aya dina surga. Anjeun jeung Siti Hawa teh aya bahat dikadunyakeun ku Allah teh. Da kitu basana si iblis teh aya bahan anjeun teh jeung Hawa dikadunyakeun. Kaula mah sakadar ngabejaan mangarunyakeun ka anjeun bilih kaduhung di akhir kitu. Da ai kaduhung mata ti heula paneuri cara si iblis gitu. Dijawab ku Kangjeng Nabi Adam. Cek Kangjeng Nabi Adam apan ayat kalapan ayat talib larangan temenan pan ku Allah ku Gusti Allah dina malah nyaketan oge kana tangkal kayu huldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu dawuhan Allah iblis eta Gusti parangsana eta teh malaikat iblis. Nu eta larangan teh ka kaula jeung ka Siti Hawa. Hartina ulah deukeut anjeun kitu Adam jeung Hawa kana ieu tangkal kayu huldi. Kitu dawuhan Allah. Mun ngadeuketan anjeun zalim cek iblis aya eta aya nya eta ayat. Tah cek iblis ngarupa malaikat teh teu salah eta ayat teh kitu. Ngan tafsiranana ulah sote ngadeukeutah. Teu meunang sote ngadeukeutah. Kana eta tangkalna ari ngalabuahna mah teu dilarang cenah ku Allah. Waduh. Anjeun teh ulah salah paham memang eta katerangan teh teu salah ulah soteh ngadeuketan kana tangkalna ari ngalabuahna mah teu dilarang. Apan cek Allah ka anjeun ya adamuskun tu ya adamuskun anta zaujukal jannah. Ya kitu pandawuhan Allah. Anta zaujukal jannah wa kula min haitsu syi'tuma rogodan. Hartina he Adam setengah anjeun di surga jeung Hawa jeung geura parang dahar. Pan kitu cek Allah. Naon anu dipakah kahayang kapan eta teh diwarangan Allah parang tuang. Kumaha cenah maneh teh Adam? Didinya asup kitu. Kanadaan dujiga bener asa bener ieu papatah teh nyaho iblis ing rupa malaikat. Dirinya Kangjeng Nabi Adam naik kana eta tangkal kayu huldi. Bari ngalabuahna lajeng didahar ku anjeunna sareng ku Siti Hawa. Dugi ka seepna dirinya siri iblis ngaleungit deui. Sabab geus hasil tujuanana. Masya Allah eta iblis teh kitu para sadari. Jadi Kangjeng Nabi Adam nepi ka ngadang buah huldi teh penggoda si iblis ngarupa malaikat
Jibril ku hayang puas nyilakakeun ka Kangjeng Nabi Adam. Tah ieu gogodan iblis teh. Dirinya si iblis mangaleungit sabab geus hasil tujuanana cita-citana. Teu lami dongkap bebendu Allah ka Nabi Adam jeung ka Siti Hawa. Waktu harita pala saderek tah ieu mentak ulah kagoda ku iblis. Waktu harita tumiba godaan iblis oge nu tumiba bebendu Allah ka anjeunna margi waktu eta Kangjeng Nabi Adam ku Allah hanteu acan didamel nabi. Anak teu acan didamel nabi hanteu mustahil kana ngawujudkeun iblis. Hanteu mustahil kena kuwujukan iblis. Oge bebendu Allah. Da ieu waktu harita keneh Nabi Adam eta nyaeta Abu Dhofar margi sasirahna dirurub salirana dirurub ku anggoan kuku oge bojona Siti bojona Sami parang saparantos ngadahar buah kuldi akibatna janten eta anggoanana teh merosot ku anjeun meresot ku anjeun dugikeun ka buligir Kangjeng Nabi Allah ada merosot paju duanana lajeng narangis isin sareng sieun ku Allah Gusti kagoda panggoda iblis dugikeun ka panangan Kangjeng Nabi Adam nungkuk kana zakarna ku sebab merosot angyanan panangan Siti Hawa nungkuk deui kana parjin itu para sadere hanteu kungsi lami Kangjeng Nabi Adam dilungsurkeun ku Allah ka gunung Rahun ka gunung Rahun sarasa eta Kangjeng Nabi Adam teh dilungsurkeun ka gunung Rahun nyaeta sarendit indinya Siti Hawa ka jidat-jidat nameka jidah nya anu harina teh Hawa ka jidah kitu Siti Hawa mah kaji jidah Mekah dirinya Siti Hawa nya milarian nya akhirna pependak sareng Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa dina dinten Jumaah tanggal 8 bulan Rayagung. Jadi kapendakna deui teh Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa dina tanggal 8 bulan Rayagung. Di mana cing kapendakna? Di Arfah. Jadi kapendakna teh Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa tanggal 8 bulan Rayagung di Arfah. Didinya Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayaan nyuhunkeun ditarima tobatna. Nobatan kasalahan ku dicilakakeun ku iblis kitu para sadherek iblis mangagodana. Kangjeng Nabi Adam nada-nada kanu kawasa nyuhunkeun ditarima tobatna ku sebab kagoda dicilakakeun ku iblis lajeng ditampi ku Allah eta tobatna sabari ngaos Bani Adam kana ngaos pangaosan kana pangaosan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin gitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Gusti abdi parantos binasa
ka awak sorangan upami Gusti hanteu ngahampura nyata abdi rugina didinya Allah ngadau adab walibasut taqwa khair anjeun ayeuna taat ka kami leuwih alus dibatan keur waktu di baju kuku da ieu para sadere anu matan urang sebagai incu putuna ieu kuku teh geuning araya keneh keur waktos Kangjeng Nabi Adam mah da ieu teh sadayana salira teh kieu secara pandangan urang atawa sampean urang anu aya kukuan jadi ieu teh restana kumargi ngadaang buah kuldi teh dugi ka morosot. Tah itu diriwayatkan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Salajengna ku Allah didamel Nabi nupang awalna oge ka manehna Abul Bashar anu matak di umat muslimin aya wudu eta teh seolah-olah ngiparatan karena popolahan Nabi Adam waktu ngalabuah kayu nyata kayu kuldi cek dina kitab Is'adur Rafiq waktu iblis diusir ku Allah ka dunya manehna aya pamenta heula ka Allah aldirni ila yaumi yub'atsu Gusti abdi nyuhunkeun dipanjangkeun umur dugi ka kiamat kitu Gusti si iblis tementana ka Gusti Allah cek Allah Gusti Allah nyuhunkeun bumi Gusti abdi nyuhunkeun bumi cek iblis cek Allah tuh sakabeh pancuran ka eta anjeun tempat anjeun kahiji sakabeh pancuran kakus jambar imah maneh teh saur Allah kitu iblis ari imah maneh mah pancuran kakus jambar teh eta imah maneh tara si iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun masjid cek Allah tuh sakabeh pasar eta masjid maneh eta teh pinuh nu metak ku setan di pasar teh tara si iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun katuangan cek Allah kadaharan anjeun tuh sakabeh kadaharan manusia anu henteu dibacaan ku maca bismillah eta kadaharan maneh nemetak pala sadere singkah hade urang teh memeh barang dahar kudu maca bismillah eta si iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun leuteun cek Allah tuh sakur nu matak mabok eta teh inuman anjeun. Nah, jadi para sadere, di mana minuman anu mabok seolah-olah anu dilarang ku Allah eta teh minuman iblis. Da urang sebagai manusia nu beragama Islam kudu mikir atuh. Nu halal oge seueur. Minuman-minuman anu sanesna kumawana teh cap botol mah anu geus populer tenar di daerah Jakarta. Ulah ngadaharan minuman anu dibagi ku Allah nyaeta kadaharan iblis. Dara seta si jin iblis nyuhunkeun deui abdi Gusti nyuhunkeun tukang adzan cek Allah tuh sakur tatabehan eta teh tukang adzan anjeun Gusti abdi nyuhunkeun deui tukang adzan cek iblis kumaha dawuhan Allah tuh sakur tatabehan eta teh adzan anjeun tara si iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun Quran dawuhan Allah iblis Quran anjeun mah tuh sakur lalakuan eta teh Quran anjeun ai Quran anjeun mah tuh sakur lalakuan eta Quran anjeun
terus dari si iblis Gusti abdi nyuhunkeun deui kitab. Aduh si iblis minta deui kitab ke Allah. Kumaha dawan Allah? Cek Allah tuh sakur-sakur karangan eta teh karangan jijieuna anu aya dina beungeut awewe tah eta kitab anjeun. Kitu dawuhan Allah, sakur-sakur karang jijieuna nu aya dina beungeut awewe tah eta teh kitab anjeun. Mangkaning zaman ayeuna mah aduh Gusti dina salira awewe teh pirang-pirang anu meunang nyieun. Malah alis anu asli mah dipiceun digunulan diganti mah kuno anyar. Buuk anu asal mah geus teu dipake zaman ayeuna mah bapak dikerentel-kerentel. Bener gitu bener. Jadi nu aslina mah geus teu aya, mangkana ieu dawuhan Allah teh eta kitu kitabna si iblis teh eta. Barang anu meunang jijieun anu aya dina beungeut awewe, tah ieu kaum ibu perhatikeun. Masyaallah eta alis nu sakitu saena heug dipiceun. Rambut nu sakitu saena heug digunulan manis sakumaha hayam toronol. Cing nanaonan atuh. Karena si iblis aya deui pamunut ka Gusti Allah. Gusti abdi nyuhunkeun hadis. Cek Allah hadis anjeun mah tuh sakur-sakur omongan anu bohong teh eta hadis anjeun. Geus lamun jelema nu sok ngabohong teh eta teh ngaranna hadis iblis, patokan iblis jelema tukang ngabohong. Iblis nyuhunkeun deui bagi Gusti abdi nyuhunkeun Rasul. Mana pamimpin abdi Rasul abdi? Cek iblis. Cek Allah tuh sakabeh dukun bangsa tukang torah ta eta Rasul anjeun mah anu sadaek-daek teh ngomongna kumaha manehna sungguh sangka kabatur ta eta Rasul anjeun. Sangeusna kitu iblis tetep nyuhunkeun deui bae. Naon anu disuhunkeun ku eta iblis? Gusti abdi nyuhunkeun ingon-ingonan. Cek Allah ingon-ingonan anjeun mah tuh sakabeh awewe. Ka eta ingon-ingonan anjeun. Meureun awewe nu kumaha para sadiri? Awewe anu wani ngareumpak kana larangan Allah. Tah ieu anu mawi dawuhan Syekh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana-mana umur iblis geus 100 tahun sok balik deui rupana jiga umur 30 tahun. Jadi ngora deui si iblis mah. Tah kitu kalakuan si iblis teh. Iblis lamun geus umur 100 tahun sok balik deui rupana jiga umur 30 tahun. Oke Allah ngadauh kami anu agung teu pati-pati ngadamel ka Nabi Adam angin ngadamel kana turunanana nu disebut manusia jeung teu pati-pati kami ngadamel ka maneh iblis angin ngadamel kana turunanana nu disebut setan jeung jin bari sarua lobana hiji manusia dibandingkan ku hiji setan angin nu ismat kaya para anbiya wal mursalin aulia wassolihin terkecuali. Cek iblis Gusti abdi nyuhunkeun idin naon sia cek Allah bade ngagoda ka sakabeh manusia sina maksiat ka Gusti ngarah aya pibatureun we abdi di neraka Gusti. Itu si iblis nyuhunkeunana teh ka Allah bade ngagoda ka sakabeh manusia sina maksiat ka Gusti ngarah aya pibatureun abdi mati neraka. Masyaallah eta iblis kitu geuning hartina mah geus nyuhunkeun idin jeung ibadahna sina teu ditarima ku Gusti
supaya acak-acakan, supaya ingat karena segala rupa. Cek Allah bae atuh ai bisa mah ngagoda ka umat ka makhluk. Tah kitu para sadari iblis teh horeng parantos izin ka Allah. Ari bisa mangagodana iblis ka sakabeh umat barang nepi ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manehna bingungeun si iblis teh ya barang ngaharepan umat junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingungeun sabab Allah waktu marentah kana kolam Lauh Mahfuz kudu nuliskeun amal perbuatanana umat Nabi nu mulia cek kolam man atau Allahu adkhalahul jannah kitu taukan Allah saha umat anu bakti ka Allah eta jadi ahli surga man atau Allahu dakhalahul jannah umat nu bakti ka Allah eta jadi ahli surga waman asallaha adkhalahun nar waman asa Allahu adkhalahun nar umat anu maksiat ka Allah eta jadi ahli neraka. Jadi eta mah kitu saha nu jadi hayang ahli surga kudu taat ka Allah. Saha jalma anu taat maksiat bae ka Allah eta mah jadi ahli neraka. Wa man asallahu adkhalahul nar jadi ahli neraka. Kitu para sadere. Dah anu salajengna para bapak sadaya umat anu maksiat ka Allah eta jadi ahli neraka. Barang nuliskeun amal perbuatan umat Nabi Muhammad man asallaha rek nuliskeun adkhalahul jannah adkhalahun nar disentak eta kolom ku Allah dugi kaangkat gigi payah manehna ku sebab sieun cek Allah kudu ngagungkeun maneh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di umat Nabi Muhammad mah kudu wa man asallaha fa inni ghafurur rahim. Kitu kedahna dawuhan Allah. Umat nu maksiat ka kami eta tergantung kami dihampura jeung hanteuna. Ulah wa kanusiskeun kitu tah kauntunganna jadi umat Rasulullah teh. Umat nu maksiat ka kami eta tergantung kami dihampura jeung hanteuna sabab kami aya bijaksana kitu. Cek iblis ka sakabeh setan anak iblis ya aing teh ngagoda ieu baheula ka saban-saban umat Nabi baheula ayeuna tetep rugi cek perhitungan manehna kumaha rugina lantaran dosana ditarobatan bae aing ripu menang aing hese capek cek iblis ngagoda talarobat dihampura deui ku Allah jadi aing mencara dagang kurang modal terus ya cek iblis ngagoda ieu ku aing digoda wah kagoda eta jelema tarobat dihampura deui ku Allah jadi aing ripu cek iblis jadi dihampura deui ditarobatan bae bari ku Allah diterima deui tobatna tah ieu aing jadi mun cara dagang kurang modal ya cek iblis kitu sulitna mayunan umat Nabi Muhammad teh eta si iblis paling ge hiji dua nu hanteu ditarima sajabat diri mah lobana nu ditarima ngan hiji dua we nu teu ditarima aya oge nu teu ditarima cek iblis. Jadi aing teh capek gawe teu hartian. Jadi capek gawe daya hartian loba modal teu batian. Bener teu beda teu usaha. Modal loba tapi eueuh untungna.
cek iblis ka sakabeh setan kumaha urang ayeuna ieu lamun ngasukeun isme jeung nukilna ieu anu pohara ieu urang gogodan teh godaan-godaan anu paling istimewa ieu anu panghade-hadena godaan urang ka manusia kudu kumaha ayeuna carana mun cara kueh teh menyeun kueh nu istimewa katut wujukan tipuan anu lantip anu teu kaciri ieu tak kitu pala saderek modalna setan manengan jalan teh kitu ngarah teu ditarima ngalah tarobatan ngalah teu ditarima tobatna anu pohara we ieu mah urang nyeun gogoda teh tah anu akhirna pala saderek sadaya da ari digoda ku was-was atawa ku nginum arak atawa ku lacur atawa ku sajabana tina warna-warna jalan dosa eta mah badak kasar badak atawa kasar paling benang oge anaki kabeh tah ieu kabeh aing ayeuna dek ngayakeun musyawarah cek setan cek iblis nu dimusyawarahkeun teh nyaeta masalah pertipuan wujukan godaan isme tugil pangaruh jeung sajabana di urang bakal diimpor masing-masing waduh ieu teh kur nyieun bahan-bahan pikeun ngagoda ka manusia tah engke dipasihkeun ka umat Muhammad kudu beunang ieu cek iblis saparona mah ulah nepi ka labah teu meunang mun cara nuak mah hilang bara cenah kabeh mah nu penting nu bermangpangaruh di mana manusia nu berpengaruh eta urang cecer ku rupa-rupa alat nu ngadoyog dayeuh ngolah negara daya anu jadi pamimpin kabeh kudu bener-bener persiapan urang ayeuna kanu ngarti kanu bisa ngaji tah ieu urang serang urang goda nyaeta kudu ngaluarkeun paham masing-masing guna pikeun marokokkeun umat Muhammad supaya kagoda supaya mari gawe kana aturan anu goreng kaya para hadirin persiapan si iblis jeung setan teh supaya umat manusia umat Muhammad teh migawe kana kalakuan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala kaya anu diinformasikeun teh ka mararaneh maranehanana bari hanteu kacarieun tah ieu rupa cak ku anak buahna siap bergerak pikeun menempuh umat Muhammad jadinya pada sarumanget sakabeh setan ngajalankeun ijtihadna sabisa-bisa reka pedaya reka apal pedaya pinter waduh ieu setan siap ngetrukeun pamuda-pamudana wah kabeh we pangarti-pangarti anu garagah-garagah gitu eta teh bari bunga-bunga jejengklakan gesan hasil pamaksudanana tepung silila hasil musyawarah jadi hiji tina pirang-pirang paham teh sarerea jadi bulat teras diajukeun ku dewan-dewan perwakilanana permusyawaratan setan ai urang mah sok ngaikeun permusyawaratan rakyat ai manehna mah permusyawaratan setan waduh rapat gede meureun ieu teh ye ngayakeun permusyawaratan ka iblis cek dewan perwakilan ka iblisan Gusti ayeuna mah teu aya deui jalan keur ngahasilkeun tujuan Gusti
cek abdi sadaya kajabi ti Gusti kedah nyuruh karena agama Islam. Masya Allah. Laporan ieu ka kepala di Dewan Perwakilan Kaiblisan Kasetanan ngajukeun ka saluhureun kagegeden gitu. Iwal ti kajabi ti Gusti kedah nyuruh karena agama Islam. Abdi sadaya nyuruh gitu karena masing-masing tokoh agama tak eueuh deui urang silulupna teh iwal ti kadinya urang goyangkeun agamana gitu ku Gusti terus goyangkeun dipale tokoh-tokohna urang agama-agamana jadi itu pada maleh ti dieu pada maleh ngarah di Kurawil karena jurang ku Gusti dipale tokoh agamana gitu cenah ayeuna mah urang carana urang deketan cenah tokoh-tokoh agamana kena ti Kurawil gitu. Iblis hianatna teh kitu. Supaya kasasar hirupna supaya riweuh zillatul ulama la yajuju taqliduhum fiha fantadiru fayatahu. Tiap-tiap perkara nu kaluar ti ulama apan jiga tina agama eta padahal ti urang gitu supaya dikaluarkeun jika nama tina agama gitu padahal ti urang gitu tah iblis teh ngagodana nepi ka labah dinya ana jika tina agama jika nama salagi dianggap bener pasti moal teu dianggap bener ku jelema anu rea gitu haram dianggap halal hukum haram tapi dihalalkeun da ieu da tina agama jika mah ana salah dirasa bener haram dirasa halal gitu tapi bener para sadere zaman ayeuna teh loba nu ngahalalkeun kana kodok malah nu ngahalalkeun kana oray mau halalkeun itu ieu tanu metak sing hade pilih anu sabenerna tangtu moal ditobatan ana dosa hante ditobatan tangtu hasil teh ya tujuan urang jadi ai kitu mah manehna teu ngarasa dosa jadi moal ditobatan ku manehna gitu karasaanna bener teh nya manehna salah jadi moal ditobatan tah didinya urang meunang kauntungan cek iblis tapi lamun urang ngagoda anu nyolok pisan mah manehna boga rasa dosa terus ditobatan jadi urang sarua jeung pulang modal iblis perhitungan lebih ka dieu anu salajengna fabima alwaitani la aqudanna ala siratikal mustaqim cek iblis ka Allah sabada hasil musyawarahna Gusti anu parantos abdi ngayakeun musyawarah jeung parantos nibakeun ka abdi kana kacilakaan Gusti nya teu sawios-wios cek iblis namun abdi teh nedawidi bade nyuruh kana agama Gusti nu jejeg bener nek diacak-acak maksudna eta iblis nepi ka kitu nyuhunkeun widi ka Allah nek nyelakeun kana agama supaya urang sasar gitu para sedek cek iblis ka para setan kaharti lamun kitu mah meureunnan aing teh asa pae hirup deui cocok deui lamun kitu mah cek sakabeh setan bener aing meni asa pae hirup deui iki jalanna mah katarima ku aing hasil tina musyawarah teh cek iblis maraneh teh kabeh dauhan kabul akbar teh kitu kabul akbar waduh ratuna iblis mudah tangarana teh tah eta teh para saderek cek iblis teh kitu
ya dauhan Kabul Ahbar dina kitab Fawaidul Mu'in Sahifah bin Sahifah waktos prak Nabi Adam karena mualna munajat heula ka Allah dauhanana he Gusti anu uning ngabunguhan bae teu meunang meleng ieu si iblis ka abdi Gusti kumargi sakitu mugi Gusti ngaraksa ka abdi dina pangarahanana si iblis tah kitu Kangjeng Nabi Allah Adam teh Gusti anu uningan ngan ngabohongan ngan ngabohongan bae ka si iblis teh ka abdi kumargi sakitu mugi Gusti ngaraksa ka abdi dina pangarahanana si iblis istuli ngabohongan bae ngaheroan ceuk bahasa urang dauhan Allah Nabi Adam anjeun bakal dibalikeun ayeuna ku kami ka surga ari si iblis mah bakal dibalikeun engke ku kami ka neraka lantaran cenah ngarasaeun heula nyerina maot sabada nyarios maonnya sabada beres maotna manusia lajeng ngundang Allah ka malaikat malakal maut cek Allah Azrail kudu manehan maehan maneh kasih iblis kalawan maehan anu nganyerikeun heula cek malakal maut Gusti nu langkung uninga engke bae ngamaotan satru Gusti mah saparantos beres niupan songsong Israfil nu awal margi sadayana kanyeri maot nate manusia bade di tampelkeun kasih iblis gitu jadi nyerina maot na manusia teh rek ditempelkeun maka si iblis ngarah puas hari ayeuna mah urang warah wae heula dawuhan Allah Azrail kami anu agung geus ngadamel kana kakuatan maneh sarua jeung kakuatan sakabeh ahli langit jeung ahli bumi jeung Gusti jeung geus mase jeung geus makean kami nu kang agung ka maneh ku papakean nu matak dikasieun turun maneh ayeuna ka bumi teangan si iblis tuluy binasa ku maneh sing puas jeung maneh kudu mawa 70.000 malaikat itu Jabaniyah anu gerah geus anu garagas anu kuhara anu barala hiji-hiji Jabaniyah kudu mabrak rantai jeung rancang jeung rencang-rencang di neraka eta teh kudu diparentahkeun hiji Jabaniyah teh kudu mawaran teh jeung rencong-rencong di neraka di mana benang si iblis dulu ganyang ku sarerea oh iblis diancam bener ku Allah Masya Allah dah nu matak urang ulah kabawa ku iblis menang ancaman sarerek ke Allah dirinya turun malaikat malakal maut yang pirang-pirang malaikat Jabaniyah ka bumi anak gok teh si iblis geus aya di hareupeun cek malakal maut cicing sia iblis aing rek nyiksa barang jeung si iblis berangsang si iblis mabur ka sisi langit maburna ka mana dulur ka sisi langit wetan gok deui malakal maut geus aya di hareupeunana barang deui mabur ka sisi langit kulon alah dok deui malakal maut geus aya di langit sisi belah kulon hareupeun manehna didinya si iblis lep deui teuleum ka laut kalakatana talah kate embong laut embong narima
eta laut mung narima kasih iblis bala sadere jadinya barang bang deui mabur saparan-paran nek ngamblas kana laut mung narima terus manehna mabur saparan-paran terus ngajanteng si iblis di tengah-tengah puncak gunung di gunung anu disebut Gunung Sarandit di mana ayana di India lepas dilah turunna Nabi Adam pada waktu kapungkur jadi si iblis ngajanteng di tengah-tengah Gunung Sarandit anu aya di India dina lepas tilas turuna Kangjeng Nabi Adam jelas lungsur kapungkur Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam idinya tuluy si iblis nangkara nyirah ngetan nunjang ngulon idinya rob jabania ningter tuluy jabania nancepkeun rencong tina deket hulu si iblis cek jabania gerak mabur deui sia monyet gerak bergerak sia cek iblis bari angkat tangan perjuangan dewe nepi ka dieu dipogokeun eta si iblis begeden malaikat jabania mogok dirinya basana perjuangan aing nepi ka labah dieu mogok si iblis turun sakabeh malaikat jabania beres pada nararorjosa si iblis arancang pisan masing-masing pada hayang puas eta sakabeh jabania ngahantem ka si iblis sehingga eta dugi kalabah gunung nepi ka beureum ruhai dina banget panasna rencong alsede sehingga eta puncak gunung nepi ka beureum ruhai dina banget panasna eta teh si rencong tapi lain ari di paehan mah si iblis teh ngandi kaniaya bae dikaniaya satakartanaga hari di paehanana engke dina kiamat sabada beres manusia tah engke di paehanana mah kitu pala sedek iblis teh di mana geus lebur kiamat beres urang kakarak iblis di pae para hadirin sadaya ibu-ibu bapak-bapak nu aya di Cikampek nu aya di Bandung di Bogor Tangerang nu aya di Bekasi oge ye Haji Abdul Hamid nya jeung Rosi Rodiah ta Sonif aya ta ulah pengal wae Sonif sakitu oka dongengkeun iblis nya bilih aya kakirangan bilih langkung muga-muga para saderek sadaya ibu-ibu bapak-bapak jelasna tiraku tah tukilan hanteuna ta ieu teh tukilan anu mudah-mudahan da lain hayalan bilih panasaran nyaeta dina kitab Qawaidul Mu'in tingalian we para saderek saya wabillahi wal musta'an tah maka ku sabab kitu wabillahi wal musta'an alhamdulillah kirang langkungna kasadayana kaum muslimin muslimah anu di mana bae ayana dugi ka dieu riwayat mudah-mudahan ku Allah dimanfaatkeun oge mudah-mudahan ku pala saderek diparhatoskeun sakitu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.